Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar spesial di mana bae ayana wilujeng sonten wilujeng batebang dangu deui sareng akinya di acara dongeng Sunda ti Kandaga Kidagar spesial. Alhamdulillah dinten ieu atanapi sonten ieu akit tiasa mangudara deui pamirsa saparantosna katarajang banjir ageng nya sameter langkung kamari teh kakeueum nya studio sadayana nya studio Kidagar spesial tra studio Tepas Sunda oge Mancomania Mancomania mah teu kapulung pamirsa parantosna kamari sababaraha sasi reksaka bentar gelap teh nya ayeuna atuh teu kabujang kaangkat alat-alat sadaya sareng sajabina deui. Mancomania panginten tutup permanen atanapi sementawis rada lami nya teu mangudara mari kakeueum ku banjir. Saya pamirsa anu kapulung dongeng sementawis dipedar di Tepas Sunda sareng di Kidagar spesial sanaos bari rada warurat pamirsanya tapi urang keur ieu bae kanggo ngisi kekosongan medar di lalakon hiji lalakon pamirsa di Kidagar spesial anu judulna Kasarad pamirsanya ya dongeng rekan aki nyalira urang padar keur ieu di palidi. Urang langsung bae nincak bagian kahiji urang mimitian urang mitemayan ngadongeng deui pamirsanya. Mugi wae sadayana aya dina kesehatan kalancaran sagala rupi urusan oge paparinan kaberkahan rizki sareng kelancaranana ditebihkeun oge tina bala bahayana amin ya rabbal alamin. Para samakna saur bajigurna Kasarad bagian anu munggaran prung 18 Agustus di tahun 1885. Harita teh kabeneran malam minggu. Di luhureun kota Bandung langit lenglang tayaling-aling, bentang baranang marakbak. Kawas nu hayang pabengras-bengras nyangan kabuana panca tengah. Bulan moncorong najan ukur 3 parapatna. Tapi cahayana caang mabra kasakuliaheun kota Bandung. Kawas nama bentang jeung bulan teh milu garumbira sabeuting harita meh di tiap wewengkon jalma ngarariung di hareupeun papanggungan anu dihias ku rupa-rupa hiasan. Peuting harita peuting parayaan kamardekaan Republik Indonesia. Geus ilahar tiap tahun ge sok diayakeun panggung rahayat pikeun mintonkeun sagala kasenian anu aya di wewengkon sewang-sewangan. Di daerah Antapani persisna mah di hiji imah susun jalma geus ngariung ngagimbung di hareupeun hiji papanggungan nu aya di lapangan hareupeun imah susun. Lampu hias warna-warni tingkartip, tingkariceup, tingkerlip mapaesan sakuriling papanggungan. Saurang lalaki nu jadi MC atau pembawa acara peuting harita keur cumarita di luhur panggung. Hadirin sadayana, wengi ieu acara anu istimewa. Saurang nopelis nutos kakoncara kaceluk kawun-awun kawentar kajana pria.
Pak Arsad Kusuma hadir sareng garwana di tengah-tengah urang sadaya. Hayu urang keprok nyambut anjeunna. Hadirin ger. Oh tuh hadirin, mani surak beri emprak babarengan. Hadirin sadayana Pak Arsad teh mangrupikeun saderek urang kapungkurna anjeunna kalebet warga Imah Susun Antapani. Nya leres tugas sastra anjeunna dimimitian di dieu. Di Imah Susun ieu awal tina kasuksesan anjeunna. Matakna di sababaraha novel karyana Imah Susun Antapani sok kasebutkeun. Cek MC deui tuling ngareret. Kasaurang lalaki gagah jangkung badag. Nu diuk disagedengeun saurang awewe geulis campernik. Si lalaki ukur imut bari unggek lalaunan. Saurang lalaki anu mangrupakeun katua panitia harita nyampeurkeun ka eta lalaki tuluy ngasongkeun bingkisan jeung beungkeutan kemang. Ka si lalaki oge ka si awewe anu aya di sagedengeunana. Ieu mangrupa tanda ngahormat kata tamu agung anu geus datang nadunan pangangkir ti panitia. Geus kitu acara diteruskeun ka acara tari-tarian anu dipintonkeun ku barudak nu aya di eta lingkungan. Acara terus pilih genti dipintonkeun. Si lalaki gagah nu taya lian ti Arsad Kusuma noel ka awewe geulis nu satia diuk di gigireunana. Wih yuk akang mah capek ieu teh. Ceuk Arsad ka garwana nu namina teh Mayang Arum. Mayang teu ngajawab ukur imut ngagelenyu bari jeung ungeuk. Jung atuh Arsad nangtung tina diukna. Dituturkeun ku Mayang Arum. Duanana amitan ke panitia terus lempang muru ke tempat parkir. Di gerbang paamprok pisan jeung saurang lelaki kolot. Arsad gewat munjungan tuluy ngusiwal kana dompetna. Arsad kiwari hidup geus jadi jalma kasohor. Cek si lalaki bari ngusapan tak-tak Arsad. Aya artos sewa bumi abdi kangge 3 sasieun. Cek Arsad bari ngasongkeun duit anu tadi meunang ngalolos tina dompetna. Kangge naon teras dikontrak teh Sad? Salami ieu ge digosongkeun apanan. Kangge naon ngaluarkeun artos teras-terasan bikeun nyewa eta bumi? Cek si lalaki kolot pangurus Imah Susun heraneun. Sabamang tahun-tahun Arsad teh tetep bae nyewa eta imah sanajan geus teu dicicingan. Pak, teu sadaya investasi dimaksudkeun pikeun mangsa kahareup anu aman. Aya oge anu dimaksudkeun pikeun ngalestarikeun mangsa katukang. Abdi permiosnya Pak. Cek Arsad bari nyalaman deui pangurus Imah Susun saterus nama Arsad jeung Mayang teh arasup ka mobilna. Kocapkeun hiji mahagreng tingkat 2 nu aya di Wilangan Dago. Harita Mayang keur nangtung hareupeun enteung gep leungeun Arsad meunit ti tukang kana cangkeng Mayang anu leungik. Kumis Arsad karasa ngusapan kana punuk.
Sabarnya Kang, abdi bade ibak heula hareudang. Cek Mayang bari imut ngagelenyu, imut nu ngandung harti. Nu ukur Mayang jeung Arsad nu apal kana hartina. Katambahan we ku dalang meureunnya nu apaleun jeung pangarangna. Ka eta imut. Arsad muka panto papiliun maksudna marek ngadaweung bari nungguan Mayang beres mandina. Kusiwal kana udud keretek. Bungkusna koneng aya tulisan angka 234 ngaderes kejeres. Kayu api dihurungkeun Arsad. Nyeseup rokona mani jero tuluy hasupna diserebungkeun tina liang irungna bangun nikmat naker. Keur kitu kolombrang kubrak kadenge sora ti jero kamar mandi. Mani ribut. Arsad nu keur ngararasakeun nikmat ududna atuh ngarenyag. Mayang, Arsad gancang lumpat mulu ka kamar mandi. Barang panto kamar mandi dibuka breh teh katempo ku Arsad. Mayang bojona keur ngalungsar dina ubin kamar mandi. Beungeutna pias bibirna muringis dua leungeunna nungkup beuteung kawas nahan ka nyeri anu kacida bangetna. Kunaon Mayang? Yang, kunaon? Cek Arsad dari weus-weus bari nangkep awak Mayang. Aduh, nyeri Kang, nyeri pisan. Tembal Mayang bibirna ngawat nahan ka nyeri. Arsad atuh gancang bae. Ngangkat awak pamajikanana. Tuluy dibawa ka jero kamar. Disarekeun dina ranjang. Gap kana telepon tuluy Arsad teh muter nomor maksudna mah rek ngahubungan ka dokter langgananana. Teu pati lila ge Dokter Heri Supriyadi, dokter kulawargana Arsad datang ka imah Arsad. Dokter Heri langsung mariksa kaayaan Mayang anu masih adug songkol nahan ka nyeri dina beuteungna. Dokter Heri ngaluarkeun suntikan dina tasna. Tuluy disuntikeun kana leungeunna Mayang. Lalaunan awak Mayang teh ngulapes, leuleus. Tuluy reup bae sare. Arsad nyembutan Mayang tuluy ngajak Dokter Heri ka patengahan. Duanana diuk pahareup-hareup dina kursi buludru pulas coklat nu aya di patengahan imahna Arsad. Kuring mah banget teu ngarti dok. Mayang rutin ngapoe neureyan pel anu diresepkeun ku dokter. Pemeriksaan lengkap parantos dilaksanakeun. Dokter atuh rutin nyuntik ka anjeunna. Tapi Mayang tetep bae remen ngarasa nyeri dina beuteungna. Cek Arsad bari neuteup ka Dokter Heri. Anu memang geus loma. Geus kawas 4 kuhinis. Kedang ngalakukeun sonogapri deui. Henteu dok lah. Tos cekap. Kuring teh geus teu tahan nyaksian Mayang kasiksa ku rasa nyerina. Kami geus konsultasi ka loba dokter sarta spesialis. Dina mangsa 8 tahun ieu. Obat-obatan ayurvedik teh naon teh obat-obatan homeopati herbal tos sadayana dicobaan tapi teu aya nu mawa hasil. Arsad, kondisi fisik Mayang benar-benar normal tapi serangan nyeri beuteungna. Biasa kuring masihan saran. Mangga dok. Urang cobian konsultasi ka psikiater. Dok, Mayang teh teu gelo dok, teu stres-stres acan. Tulung ulah nyarios ka leuwih sarua badan oge jeung pikiran teh. Pikiran oge bisa gering Arsad. Dokter, teu aya kajadian nu matak ngaganggu kana stabilitas mental Mayang.
Kami ngawangun rumah tangga ku dasar cinta. Baheulana kami teh sosobatan. Kami saling ngabagi sagalana. Teu aya gangguan emosi atawa pikiran dina diri kami. Jadi pamohalan lamun pikiran mayang tepi ka gering. Arsad, pikiran manusia teu bisa diprediksi. Kadang tina hal anu sapele tapi terus kaakumulasi lila-lila bisa nyebabkeun pikiran teh gering. Pokona mah coba pikirkeun saran ti kuring. Ulah hariwang sagalana aya jalan keluarna. Dokter Heri teh hamitan rek mulang Arsad nganter tepi ka pakarangan imah. Arsad, telepon kuringnya lamun butuh nanaon. Ingat hiji hal, saurang lalaki ukur boga dua pilihan pikeun manehna hasil. Kahiji, narima lamun eleh. Nu kadua terus nyobaan usahana. Hayu urang coba opsi nu kadua, cek Dokter Heri bari ngusap tak Arsad. Geus asa teh jiga da Dokter Heri teh ka Arsad teh sababanoh tiba heula. Mohon atuh dok, enjing milang kala ngadaupna kuring ka mayang. Kami teh ngayakeun riungan alit. Ya pesta leletikan dok. Dokter kedah dongkapnya. Cek Arsad paromana rada marah mah aya semangat anyar dina dirina. Nya tuh, kuring pasti hadir. Walon Dokter Heri bari seuri leutik. Ya muga-muga bae nya dok, enjing mayangna sehat. Tenang bae Sad, enjing mayang pasti sehat. Barina pan kuring pasti datang, jadi ulah hariwang. Ari sipa ka mana teu katinggal-tinggal. Kacapean panginten dok, margi anjeunna nu nyiapkeun acara kami ti 2 dinten kamari. Oh kitu nya, tos satunya. Hati-hati Sad. Hatur nuhun dok. Sanggeus sasalaman Dokter Heri muru ka mobilna. Mobil starter gerung-gerung hirup. Saterusna mah ngageuleuyeung lalauna ninggalkeun pakarangan imahna Arsad. Dina kan kitu torojol kadinya aya nu datang pas pisan Arsad rek nutup panto gerbang. Gening ibi karek norojol. Semuhun Pak Arsad ieu teh kaleresan ngiderna rada wengi. Ayeuna tinggal cenah bumi Pak Arsad masih aya jalmi aya nu ngobrol bieu teh nya sareng Dokter Heri sanes. Semuhun Wi. Jualan naon Wi teh geuning eta masih angkaribung kitu. Teu pati rame calana ieu teh. Ye biasa we, ibi mah nyanak awug sareng ieu kukurahu mangga atuh bilih bade di borong ku Pak Arsad mah kamanyangan pisan. Dede kangge rencang nonton bola wengi bilih we aya siaran langsung Persib ngalawan Garut atau nepi ngalawan pada rincang. Dede. Si ibi mah sok aya bae. Sok atuh teuneun gainya sabaraheun. 3,5 juta. Pak Arsad. Pohara pemiarsanya tukang awug ya. Mani 3,5 juta. Pemirsa sadayana kuno rojolna Bisarwiti tukang awug nu ngider kapalih payunan bumi Arsad Kusumah. Atuh urang cekapkeun heula dongeng nu judulna Kasarad bagian anu munggaran ieu nya insyaallah anjing sonten dilajengkeun deui. Insyaallah dongeng ieu mah sigana lancar pamirsa kumargi naskahna nyonongnya ayanya enten tiasa kapedar teras. Pemirsa hatur nuhun kasadayana anu satya manco satya Bandungan oge satya ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki.
Atur nuhun oge nya anu dedel pidoana. Wah, alhamdulillah nya salamet tina banjirna. Kumargi dedel pidoa teh sadayana. Atur nuhun. Panginten urang teu heula dihaneuleum sieum gesan sampureun wangtuna heula dihanjuang siang gesan alaeun dongeng kasaradna. Enjing urang lajengkeun deui atur nuhun sakali deui atuh hakina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancur.